penta ku anjeun naon dipake ka hayang bakal diijabah. Andai kata anjeun nyekel dangdaunan bakal jadi duit ka hayang anjeun jadi. Andai kata anjeun nyekel batu-batu bakal jadi emas jadi. Andai kata anjeun bulung hayang dijadikeun emas jeung mutiara jadi. Sok utlub matatlub. Lain eta abdi, lain eta teu hayang abdi teu dahar teu nginum mentang mata ti peuting teh teu hayang eta Gusti. Nu mantak abdi teu sare unggal peuting zikir ka Gusti, taqarrub, tafakur, mujahadah. Abdi teh embung neule dunia indah, embung neule gunung emas, embung neule dirham, hayang teh neule teh ka Gusti bae karidhoan Gusti. Manya abdi haju dibere nu kos kitu teu hanai abdi nu kitu mah. Teu hanai. Atuh ayeuna hayang naon? Abdi manu di pikiran teh lain diri abdi. Abdi manu di pikiran teh lain sasaha, tapi umat sabada abdi teu aya. Lamun Gusti Rasul junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaritakeun ummati kuring geus sarua kos Kangjeng Nabi muridi sanggeusna maot Kangjeng selalu inget ka umat, sanggeusna maot kaula selalu inget ka murid kaula. Pamenta abdi mah Gusti geus bae hayang disalametkeun seluruh murid kaula sakitu bae abdi mah. Insyaallah tegus di Allah geus atuh tanda tangan Jibril. Tanda tangan. Geus we mangga pokona mah jabur. Tanda di hampurana cek Tuan Syekh kumaha? Ismuka ka ismi al-azam. Ngaran anjeun kos ngaran kula nu agung. Ketika ngaran kula nu agung dipake taqarrub ka kaula, kula selalu ngaijabah doa. Teu kudu make ngaran kula, make ngaran anjeun bae. Asal nyebut ya Abdul Qadir, istajib doana. Ya Abdul Qadir, Gusti Tuan Abdul Qadir, coba pang aijabahkeun pamenta abdi, panghasilkeun abdi. Teu kudu ka Gusti Allah, ka Tuan Abdul Qadir geus cukup. Mantak sadunya kabeh 5 benua nu teu pernah nganasab ka Tuan Abdul Qadir. Kabeh ngahadiahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.